Sampurasun, nami abdi Shalminta Putri Nanti Siregar. Abdi lahir dina tanggal 18 Agustus 2007 di Bekasi. Abdi asalna ti kulawarga anu harmonis sareng bapa sareng indung anu beres suku. Bapa ti Batak sareng indung ti Jawa Sunda. Kulawarga abdi mayoritas beragama Katolik. Ti leutik abdi sok katarik kana hal-hal anu aya hubunganna jeung seni, utamana nyanyi. Waktu sik ka dokter oge arah abdi leuwih ke seni. Nurutkeun abdi, kumilu jeung diajar seni, otak abdi bisa istirahat tina capena tugas-tugas sakola. Jeung tidinya abdi sadar yen ieu teh kaunggulan abdi. Tapi, tina ieu oge aya kakurangan abdi nyaeta kurang percaya diri dina ngebangkeun bakat jeung potensi anu aya di diri abdi, sarta ngajarkeunna ka batur. Abdi mangrupa anak kahiji tina 2 sadulur. Adi abdi ngaranna Cesar Manuel Putra Harapan Siregar. Abdi ngagaduhan indung nu ngaranna Mardiana Bernawati sareng bapa nu ngaranna Tommy David Siregar. Abdi ngalaksanakan pendidikan di TK Santo Markus, SD Serada Kampung Sawah, SMP Kampung Sawah, jeung SMA Pangudil Luhur II Servasius. Salah sahiji kenangan anu teu bisa hilap nyaeta abdi asup dina siswa paralel peringkat 8 serta meunangkeun kompetisi Olimpiade Nasional. Ieu teh ngajadikeun abdi langkung giat dina diajar, khususna dina pelajaran. Serta oge meunangkeun kompetisi SICF. Ieu ngajadikeun abdi tambah semangat dina ngajalankeun eksplorasi dina dunia seni. Sanggeus lulus di SMA Pangudil Luhur II Servasius, abdi hoyong neruskeun pendidikan di Universitas Negeri mugi kalayan sertifikat-sertifikat anu parantos abdi kumpulkeun, sapertos SICF Singapore International Choral Festival sareng Olimpiade Nasional di bidang pelajaran. Abdi tiasa ditempa di Universitas Negeri. Cita-cita abdi hoyong janten hakim atau pengacara nuturkeun jejak bapa abdi. Hoyong ngawangun politik di Indonesia supaya bersih sareng bebas tina korupsi. Intina abdi ngarasa pisan bersyukur karena kahirupan abdi sareng kaayaan kulawarga abdi. Abdi pohara bersyukur gaduh indung bapa anu nyaah ka abdi sareng adi anu lucu serta pisan nyaah ka abdi oge. Abdi teu tiasa nyangka kumaha sepi kahirupan abdi upami teu gaduh adi. Sanajan anjeunna kadang-kadang gaduh, tapi abdi ngartos yen anjeunna nyaah ka abdi. Anjeunna nganyatakan hal ieu ku cara leutik, seperti meuli makanan leutik. Anjeunna sok inget ka abdi nalika meunangkeun hiji hal. Sareng anjeunna pisan nurut upami abdi periogi bantosan. Apapun eta, abdi pisan nyaah ka adi sareng indung bapa abdi. Hatur nuhun.